Pokoknya orang Sunda siap. Sampurasun. Mantap kan saya kekompakan orang contohan di dia. ASR. ASR. Gila, luar biasa. ASR. Mantap. Salam dari Kota Bandung. Ini buat Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan warga Sunda di mana wae ayana sehat selalu, barokah, berkah. Wah, terus sukses. Balik deui masih di zaman corona. Beneran Kang Guldan aya di komunitasna naon Kang? ASR, komunitas ASR luar biasa lah pokoknya. Urang ngobrol jeung ketuana nyaeta Kang Opik jeung balik deui Pik, terangkeun. Baik deh, sareng abdi ketua ASR Saha? Kang Opik. Jadi Kang Opik di dia rek ngabahas ASR teh naon? Angkatan senjata atau naon? Terangkeun. ASR teh komunitas tapi juga rasaan keluarga. Terus santai we ngobrol. Bantuan bray. Ngomong itu naon komunitas? Sok laraunan. ASR teh komunitas rasa keluarga. Jadi ASR teh komunitas rasa keluarga. Keberadaannya sih emang di Bandungnya, di Dagonya. Ya. Cuman cabangna loba pisan. Aya di mana wae cabangna teh? Banjaran, Soreang, Ujung Berung, Terus Bandung Timur, luar di Bandung aya we. Garut misalnya Tasik, Garut. Oh, aya Garut. Jakarta, Cililitan. Salam ke orang Jakarta. Aya ieu komunitasna di dieu. Bacan Jakarta sih ya. Jakarta. Terus kegiatan ASR naon ya? Baksos, baksos, bersih-bersih. Pernah bersih di bersih sampah, dipanggil. Rencana nama pada ayah ya dibagi sembako mun aya rezekiنا. Rencanana. Amin, sok sing lancar. Orang anggota ASR ini. Sadayana 75 75.075 orang. orang. 75 orang di Dago. Berarti di luaran masih loba, Bray. Lamun komunitas ya, misalnya di luar lain komunitas, terus yang gabung ke komunitas ASR ya, aya syarat atau naon gitu misalnya. Paling persyaratannya harus kudu benar, solid, sareng silih tulungan, silih talangan, tong hitungan. Eta Keren. balikan deui naon cing tarik. Silih tulungan, silih talangan, tong hitungan. Talangan lamun urang teh boga bensin talangan we. Insyaallah lah. Itu aya. Salah saya contohna. Halusnya kegiatanna daripada ayeuna ngaliputi kegiatan teu barale, ieu memudaya cara rontol lah. Emang posisi muda pemikiranana. Awakna muda tapi pemikirannya luar biasa, Bray. Jadi kegiatannya sosial, edan-edanan, pokoknya mah ngabersihan walungan, kalalotor gitu juga bantuan. Bener cinta pisan ka lingkungan teh. Anggota sih saeutik 75 orang, cuman posisinya solid eta tah untuk dihargaan mah kerjasama eratnanya eta Keluarga Niatna nu halus. positifna edan lah luar biasa. di ASR mah teu aya abi maneh nu ayana kita keluarga. Berarti kita nyebutnya mal maneh merenya maneh orang teu Daya. Ayana jadi keluarga. anjay anjay. Ulah bisa ditawa ke jarang. Ulahnya jadi intinya mah kita bersama keluarga lah. Walaupun misalnya posisi lain di barudak ASR, tapi lamun milu gabung kumaha tah? Bios sih. Dirangkul. Sejak iraha berdirinya ASR, apal kene tahun 2016. 16 berarti ya 2016 berarti 9 tahun ya Bray. 4 tahun ASR berdiri. Base camp anu paling wahna di mana lah base camp anu paling kumpul-kumpul misalnya di dia atau aya di Dago. Pusat base camp ya. Pusat anu paling banyak kalian ngumpul di mana di dia. PBWS. Tiap poe naon? Setiap minggu gitu atau sebulan sekali? Setiap minggu sekali. Berarti Kita baru kesini sebulan lagi. 4 kali. Kali mohon. Jadi lamun komunitas yang gabung ka dieu kegiatannya luar biasa. Nyata mencintai lingkungan, bersih-bersih ngajaga lingkungan lah itu namanya. Aya oge bakso sosialnya juga ngabagi-bagi sembako menurutnya
bulan puasa tajil lah mun bulan puasa gitu mah ieu komunitas nu kudu ditiru ku urang kabeh warga Sunda. Jadi edankeun lah orang Sunda teh ulah ningalikeun posisina kumaha orang Sunda teh anu teu bener tah. Ayeuna mah tunjukkeun bahwa orang Sunda teh bisa lah lain hinaeun tapi orang Sunda kudu dihargakan. Eta orang Sunda bray. Ya, orang sih beda-beda suku tapi orang mah cinta pisan ka Sunda. Sabab naon? Aing mah petik darahna oge Siliwangi. Ya. Bangga aing mah ka Siliwangi. Ya teh bray. Memberna mana member? Memberna ya, aya member dijieunkeun member. Anggota. Jadi lamun anggota asli mah mantap. Urang doakeun lah bahwa SR ieu leuwih wah, tapi kegiatanana lain geng-gengan lain. Sorry lain geng-gengan lain positif ieu kegiatanna. Ngumpulna bareng walaupun ieu edisi corona, tapi mereka jaga jarak, pakai masker. Pakai protokol kesehatan. Bardakna paling we mun aya. Tuh guys. Nah, ieu bardakna. Salah sawareh kegiatanana nu luar biasa. Campur asun.